Mun atuh Aa, ngajegang kumaha tadi teh? Dede, aduh ampun teh teh makalaka nincak deui kaki aku aing mah. Yo. Dek, hayu beberes, sana kali kan? Aduh. Iya teteh, mau gimana beres-beresnya? Itu mau unjalnya kumaha engke? Cepetan, kita biar cepetan, hayu. Kapan kita tetep boga duit? Terus mau kumaha? Matak mikir heula. Nya teh. Iya teteh ya, begini bae ya. Teteh pan rada boga wajah berseri-seri gitu, rada Banget. banget rada halus lah, lumayan seutik mengesan gitu. Nya, Terus? kieu wae jangkan ojegkeun wae barang-barang ieu teh. Oke. Nah, tapi teteh kudu bisa ngolok ka ojegna. Heh. Mun bisa mah nya rada goda-goda nu kitu tah, nu genit-genit saeutik. Nyaher. Si Adi ka mana? Tadi menuju diacuk. Yuk, Dik. cepetan. Si Adi ka mana tuh? Adik. Tehna ku teteh. Sini, Dik. Mana si Ya. Adiknya? Yuk, cepetan yuk. Yuk. Di tengah si Adik, si Adik. Dik. Anak teh. Adik. Rasanya ka anak aing mah teu ngati aing boga lanceuk teh. Lieur sugan. Ih, ampun teh paingan sorangan we sorangan ayo coba heula. Itu meureun ka anakna teh tah. Heh, aing mah boga pemajikan juga lanceuk kitu aing babetkeun eta ka walungan. Teteh gawat. Teteh. Mana? Lupa si Adik naruhnya di mana tadi? Astagfirullah eta ge ka anak pikeun kapo. Ai teteh teh bagaimana? Ih, jadi ibu teteh teh mah belengep. Buru omnya cari, buru. Kamana atuh tadi Jadi inditna? pipir. Lagi modal gitu nya. Aing mah. Kakak di kami. Adik. Ampun teuing. Dede. Aduh, ampun teuing teh makalaka nincak deui kaki aku aing mah. Yo. Allah, nggak ada. Alomu tuh. Udah enggak ada tuh di ditu di Jaramba enggak ada si Adik teh. Kirain tadi teh lagi modal. Lain suatu boga mamang teh. Ih. Aing mah. Yo teteh erekenan indungna anu kudu tali ti ka budak mah lain urang. Catok ieu. Ayo we nguruskeun catok jeung catok di pirangan ai ka budak teu inget aing mah teu ngarti paengan di salak ku salaki. Naon beres barang teteh teh lain naon. Tangan si Adik tangan tuh di ditu tuh. Geura keur sare geura teh. Ampun teh. Aing boga lanceuk teh kieu patut geuning ka anakna pikeun ka pokok. Dik. Adik. Adik di sini. Dik. Astagfirullah sayangku, nda nyari. Ya Allah sini yuk, kita beres-beres yuk. Ayah, Mau kan pindahan ikut? mau? Yuk, bantuin ya. Ya. Tuh nya. Teteh mah. Amit cek orang ke teteh mah jadi ibu teh enggak bertanggung jawab ya Dik ya. Ya, teh. Sok lain mah kieu we. Abi bade ngaberesan barangnya. Teteh mah megat ojek. Omat goda ojekna. Jung teteh ka ditu. Si Adik mangkeun jeung Abi. Jung, teteh mah ka ditu. Ayo Dik ah. Weuh. Aduh, Mang Ciko. Kumaha ieu teh nya? Ya Ieu ngojek teh geuningan teu aya bae penumpang abi mah. Heudak kitu euy, ayeuna kumo euy kudu boga duit cenah mah. Coba ieu bensin ge tinggal 1 liter geura Mang. Tuh sian kemari. Kapan teh acan aya acisna abi mah? Heeh, sugan menang ayeuna rame sugan enggak? Acan aya wae nu ka dieu geuningan. Atak di dinya mah motorna kudu di ieu mandian heula. Ieu geus bersih kieu. Maksudna di mandian teh lain padu di mandiana. Kumaha pura kudu dikembang we mandi kembang 7 rupa kitu. Heeh atuh, pan beusi ieu teh. Aya wae. Tuh, ayeuna mun di mandian ke usum hujan ngedok deui. Pan dipiara lain hayang ditumpah kana wungkul, kudu bersih ai motor mah. Penumpang ge nempo motor bersih mah daekeun. Takos nu urang teh bobar resih. Asami bae nu Mang Ciko ge kitu kotor. Beda ieu mah gaweana atuh meureun teu eureun, narik wae. Sombong. Karena kena abi teh aya bae penumpang di kamari.
teh nyokeun niatan ti imah teh erek usaha lain padu ini tuh ae padu belenyeng bismillah tak kumaha. Ieu teh nangka atah kurang dipurakan da lapar kalah nyeri beuteung Nah wah teu mah akan nanti mah. Deng da teu bogana naon sangu ge eueuh urang mah. Oke tungguan di harapnya ku aing pangmelikeun sangu. Sok atuh teh berangan we nya. Abi kacai heula ieu. Jung ningkat saya ambil Nya ieu nitip motornya, Kang. Jung ambil narik. Da mau alami ka dia deui abi. Kajen aing narik teh lah. Sok bae ari aya milikna mah. Nya tuh mudah-mudahan. Kan mun aya dua bejaan aja tungguan hiji kitu nya. Iya boleh. Siap. Ayo. Siap. Ya, ku aing moal kana pun aya. Teman kadua apa yang kudu nama itu ya. Jadi teman kahiji geus Firman cenah modal lah lila. Bangun muata, anjing awewe gelis ieu mah. Puas Firman lila ku aing. Anjing awewe gelis euy. Muatan tungguan ku aing. Anjing awewe euy. Ojek, Mang. Katingali abdi nuju ngojek, bade ka mana neng? Kapayun. Heuh atuh boleh. Kapayun ka mana? Capket teh Mang aya candakan sakedik kios. Di paling mana anakna? Payun ada belokan ke kiri pertama. Oh, mohon siap. Kayak sekedapnya. Nah, Aya candakeun seueur teu. sedang. Sok atuh ku abdi antos di dieu jadi pangkalan ya. Emangnya kedah. Mohon mangga. Awewe tulis. Cih, naka aing nyebut mamang keren-keren kieu pan aing teh kasepeurna nyebut mamang. Da aing umur masih kena muda. Tapi kajen teh yang penting aing menarik lah. Gratis si kajen teh yang penting nama dibawa ku aing lah. Gelis euy anjir. Gitu lah. Mang. Iya lah. Mami ongkosnya sabaraha? Yeuh, Neng. Upami kersa mah ngajegang wios gratis ge. Ngajegang kumaha, Mang? Neng, atuh tong mang-mang teuing aa sekali-kali. Mohon atuh Aa. Ngajegang kumaha tadi teh? Neng ngajegang ngadengkak di pengker. Nggak caplak Aa mah. Terus ayo ke bumi heula yuk. Mohon hayu atuh. Candakeun da. Oh, mohon yuk. Yuk. Oke deh. Iya. Gratis tidak aing tadi. Atos Neng. Dik, adik, sini. Atuh adik mah jangan di sini, ini mah makainya, ini mah dipegang aja. Nih, si bunda kemana ya, lama banget ya dik ya. Si bunda mah blekok, liur, sok itu tah. Mata liur si bunda mah, ini bawa-bawaan adik ini. Nah udah di sini kita tunggu si bunda dulu. Bunda kamu mah error, ya dik ya? Iya. Enggak ngurus adik, tapi suka ngurus adik suka. Oh ya udah tuh. Teteh belangap itu lila-lila ting aing mah. Teteh Kartika adik ini lamanya. Datang dik Iya. Sayang. Nah, gede riweuh. Ayo teteh namanya lama-lama teuing atuh aing mah geus cangkel dari tadi nungguna. Nungguin ojek atuh, Sayang. Ini ojeknya ini. Lumayan. Teh, tunggu, masih banyak. Bentar dulu. Parkir heula. Ini punya adik udah dibawa semua. Udah bersih. Nah, mana tuh di lapisannya? Cih, aing gelis euy. Mang. Menik kasep ojek teh mamang mah euy. Buru Dede. Buru hujan. Iya teh. Iya. Iya bentar ya. Ini harta karun kita nih. Oh iya. Nih yang. Ya siap. Ini Om. Aduh adik, nih jangan di kepala ini mah nanti merong, ya. Iya dibegini aja di gigiwit gitu. Nah, adik ngambil lagi tuh sama bunda, ya. Om ini mau beresin ini dulu Om Jiwong ya. Teteh. Gitu. Itu jangan di kepala atuh dik, jangan di kepala ini mah diginiin nanti itu rambutnya jadi nggak keriting apa sih? Mana yuk? Nih mamang ojek diam dulu atuh santai. Teteh bawa lagi teteh. Bentar. Iya sok kesini biar cepet. Kursi adik belum nih, Dek. Adik bawa itu kursinya adik. Udah ini mah berat, Dek. Aduh teteh cepet atuh ini Dede Jiwung udah cangkel. Teteh mah ampun teh. Kursi adik sih. Iya, ke mana ieu? Om.
Naon atuh Mang? Iya. Susah. Oh susah. Nanti sama Om atuh. Ini ada si Adik. Oh. Segala dibawa. Yuk. Adik ngambil lagi tuh adik. Mamang kesel. Kesel ya bisa kabur hujan. Uhun ke heula atuh itu seueur keneh Mamang. Mamang. Yuk, nah iya tarik pindah. Kapan uhun tadi teh tos nyarios teh meureun arek pindah. Ya teh nyarios pada pindah. Ah teu masalah nu penting mah tos ka dieu emangna. Yo engkenya si ieu si barang simpan di situ di parapatan ke ku Dede Jiwang disamper si teteh. Jadi si teteh mah moal ka naik gitu. Teh, bawa deui teh. Sok ka dieu. Ya gitu. Tang gitu dong adik. Ini mutu. Heula nya. Sedapnya. Deh. Ah, itu atuh teteh. Teteh, baik ya ojek teteh. Geus ah. Asa ya dia. Kayak geura yuk. Atuh Ieu teh saya bade. dia. Nu dicanakna ieu teh. Atuh lepas ti teh. Biasa. Ah da demi neng mah wios bae gitu kumaha Masih deui. masih ada bentar. Ah, dia di mana ieu Mang? Oke Mang, nyimpenna. Ah tuh da di tuh. Ah, Ieu Mamang tong sok makro aya nuju oh ngaladuis sok mah. udah di dieu ya. Di dieu meureun da ieu mah bisi peupos atuh. Sok. Mamang mah sok emosi, engke moal meunang muatan geura emosi wae kitu mah. Biasa wae atuh Mamang ah. Dik. Nah gitu sok. Sini siwurnya. Firman ngadon modal jadi aing apes. Mamangna punten atuh sok ku abi dirarapi saeutik. Ampun teuing. Teh, mana lagi? Dik ngambil lagi Dik. Iya. Bentar deh. Iya. Ini nanti disasarapin aja ya Mang ya. Di sini ya. Buat bawa itu. Terus Mang ya dedenya Mang. Tah, atuh Mamang bantuan. Ih, aing mah. si Mamang. Oh ini ya kalapa ya nanti ini dibuat di sana. Kita Punya mau kamu. minum nanti. Ini punya kamu nih, Deh. Ya. Oh iya, ini jas hujannya. Bukan yang. Ampun. Bunda masih ada. Nah. Tahu ya, Kak? Teteh itu tempat tidurnya sekalian kalau bisa mah teteh di bawah saja. Dilipat deh, susah. Oh dilipat. Nanti atuh kebalikan kedua kalinya ya, Mang ya. Ini di mana nih Mang? Coba jangan. Yo, atuh ku mobil we tongna motor. Yo Mamang buat ngirit atuh Mamang. Deh. Mamang mau dibere orderan Ini ku deh, masih aing mah. Tuh Ngobrol mah wae. sanak meureun. Neng, itu teh lepas teh sanak kan ieu. Masuk kersang itu. Nu bisa gara dicanak kos mah pindah. Kersang itu. Yo, didinya ek pindah rek naon ieu teh? Bentar masih ada. Yo Mang tong sok seueur komplain abi teh konsumen Mamang. Mamang masuk aneh urang. Iya di mana ieu Mang? Bae di mana ieu supirna diuk keke eueuh naik di mana deui? Abi mah teu terang nanaon, nu penting mah Amang mah pangnyandakeun barang abi nepi ka ditu we eta mah. Ah, si kunyuk ieu mah ya. Deh. Kumaha teteh? Oh uhun tah sakantanan kitu teh tah. Oh ya. Karena wias-wias kada kena mobil atuh neng, sakulang Iya, na motor. Aya abina di mana salihna ieu geus kalabatan tukang rongsokan. Dede. Hei. Ampe kacandak teh. Datu kitu mah atuh moal kacandak teteh mah. Ji, Ah, kunyuk. Kawaras piraku ieu kalabatan tonton ka aing. Segala dipake yeuh. Tah, bawa tah. Ji, sia tah. Yo, Ji, bawa ku sia tah. Yo, bawa yo. ji. Yo, ku aing dipikeun. Teteh nak geuning emosi kieu ieu mah ojek teh. Yo, bawa ku sia motorna. Aing mawa ieu wae yo. Bawa ku aing yo. Ji. Eta ojek teh celepong pisan geuning. Teteh. Ih, aing mana kumaha itu? Oh iya Dik, gimana? Itu si bundanya juga diambil, dicolong. Gimana tuh? Itu bunda. Nih, udah nggak apa-apa, kita cari bunda lagi ya. Ya, nanti kita cari bunda sama Om, oke? Ah, kalau kabur kabeh ieu mah. Aing mah teu bener pisan ieu mah lieur atuh. Ampun teuing.